Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sataacana hayu urang sadaya panjatkeun puja-puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana berkat rahmat sareng hidayahna urang sadayana tiasa kempel di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun nami abdi Hilman Zakiyah di prodi PGSD semester 3 abdi dina saah ayeuna insyaallah bade nganuhikeun sakumaha pentingna ngalaksanakeun salat. Sataacan urang terang kana sakumaha pentingna salat, urang kedah terang heula kana pengertian salat. Salat menurut bahasa nyaeta doa. Aya ge menurut istilah salat nyaeta aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Anu hartosna ucapan padamelan anu diawalan ku takbiratul ihram sareng diakhiran ku maca salam. Ai salat teh nyaeta awalul ibadah, awalna pirang-pirang peribadahan. Sajabiti kitu salat nyaeta salatu imaduddin. Salat yaitu tihangna agama Islam. Ari anu namina-mina tihang nyaeta dasar, pondasi. Di mana tihangna kokoh, kuat, maka agamana oge bakal kuat. Seueur pisan kautamian ngalaksanakeun salat. Salah sawiosna nyaeta janten tiasa nganantramkeun hate, tiasa nambihan tina sagala rupi kazoliman, kaawonan, oge tiasa janten penentu kangge kapayuna. Upami ayeuna urang salatna leres, salatna sae, maka insyaallah perbuatan anu sanesna oge bakal sae. Oge sauwihna tina anu kitu. Sajabiti kitu aya oge parentah ngalaksanakeun salat. Terdapat dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 anu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa ita'uz zakata warka'u ma'ar raki'in. Anu hartosna dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Janten dina ayat eta nerangkeun bahwa urang teh dianjurkeun atanapi diwajibkeun ngalaksanakeun salat oge nunaikeun zakat. Oge dina kitab Safinah dicarioskeun jalmi anu sok ninggalkeun salat bari ngahaja termasuk kana salah sawios jalmi anu ghair muhtaram. Ari anu ghair muhtaram teh nyaeta jalmi anu teu dimulyakeun ku syara atanapi teu dimulyakeun ku agama. Ku kituna hayu urang sasarengan sadayana turut kana sakumaha parentah agama ngalaksanakeun sakumaha wajibna ngalaksanakeun salat. Karena saha wae jalmi anu ayeuna tegak, anu ayeuna istiqomah dina ngalaksanakeun salat dina awal waktu utamina, maka eta jalmi insyaallah bakal kokoh, bakal kuat oge agamana. Sakitu wae panginten anu tiasa ku abdi kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan, atur nuhun dina sagala waktosna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.